kumaha ieu teh aduh asa paranas diri ya sirah rarieu nya si bapa ngariet can dibantuan deui. Aduh goler heula ah. Malas. Astagfirullahalazim, sarewe di saungnya. Dan angguran mau meuni gadagna pisan nya. Rarieu atuh Bapak barang gawe tadi mau ngabantuan. nyoba beuteung lapar. Ya, ngarita nama tah. Bapak barang gawe ti isuk meuni eueuh ngabantuan. Ah, ngaritnya awas ya mun teu ngarit. Bapak carekan li ke. Ah. Aduh erek sare sieun dicarekan deui ku si bapa. Ah maksakeun we ah rek ngariet. Budak ah. Kedol teuing nya. Kita itu oge brok-brok gering sagala. Ai maneh kunaon ku kulutus wae. Eta budak di tita ngarit di isuk ngadon sarewe di saung coba. Sabar ngaran lagi budak atuh. Oh, aya aturan ieu naon? Oh, pura-pura gering sagala di nyaho domba di mah ieu parabeun loba di Geus lain mah sabar lah ngaran lagi budak asep mah. Ya orang kasawah ya. Sing ih. Ningali cai wae geus Ieu sabar. burah. Woi. Woi. Hei. Cileung kunaon euy? Balik pingsan budak teh. Woi. Dong woi. Mana kunaon woi? Kunaon maneh? Rarieu asep teh ngarit ku si bapa. Ngarit jeung naon jeung domba euy. Heeh jang domba. Heuh, cicing mana di dieu lah. Urang we pangarikeun mah cicing sare di dieu. Nuhun. Kan ke mun geus meunang nah tong diomokeun meunang urang heuh. Bisa disiksa maneh. Heuh. Nuhun kapanjang. Heuh, tungguan di dieu maneh. Bener-bener si Abud. Budak mah titah ngarit keur gering oge. Kan bae lah. Urang pangaritkeun karunya geus naruh di saung. Tah, geningan loba juga teh kudu jauh-jauh teuing lah ngalanan ge. Deui we. Pak gue itu. Mana tinggalikeun? Itu karung si Asep, arit si Asep dipakai si Kabayan. Heeh, kemudian dibawa uli ke si Kabayan. Kumaha takun? Lah, gerutan. Cek-cekelan itu Kang. Nya, siap. Tandung. Naon ieu teh? Hah? Aya. Gimana? Tekun. Hah? Naon ieu teh? Ganeng. Ini si Kabayan. Siap, ikut. Buru ka dieu. Nang mana? Hah?
cing serakat mau yuk. bela ke urang mah situ urang sok aja abangnya. Oh kayak mah teh mah. Boleh ka beres teh lamaran sana. Balik kita gitu bukan orang urang anjing. Sia ka wani-wani kalau si kabayan gitu-gitu kan ur aing. Eta tuh mau ulin wae budak urang atuh ah. Oh kayak mah tong main siksa wae wani mah jeung aing. Awas ya wani-wani dikasih kabayan. Aing ada apa nama? Orang balik we. Keok urang lah. Balik lah eta mah. Jadi we. Orang kasaung heuh. Di saung itu dulu lah. Aduh, ini pas dalam saung itu dulu hat. Itu. Asep. Diuk teh ngarep satu atuh. Jika muriang ning Asep teh. Asap tegering lihat. Hai bapak kunaon ieu babeladugan. Tadi geus ngeungeran si kabayan di ditu. Nah, bapak make nenggelan si kabayan atuh. Eta mah mau arit paling sugan teh mau arit. Si kabayan teh eta teh nulungan Asep kitu-kitu ge ngabelaan Pak Asep, Asep teh keriut. Balik atuh put ya kumaha caritana. Kang Anan juga beledugan kieu. Urang Ari kemahanan deui eta kunaon? Mimilu jeung bapak maneh. Berarti salah bapak teh teh tengurnya. Salah maneh mah pun. Kang Anan jadi kabawa ya. Karunya atuh si kabayan. Ngomong Asep teh muriang gitu tadi teh. Ya ari tadi oge Asep teh ngomong ka bapak teh bapak mah emosian wae. Terus ayeuna mah ngahampura lah pun. Kasih kabayan. Terus Kang Anan mau balik ke si Asep mah. Oh, orang mau balik lah. Kami aput mah orang nyentang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu Kang Anan, Mang Aput leledokan deui kunaon ieu teh. Biasa tadi geus Asep. salah paham euy di dieu kasih kabayan tadi teh geus nyangka nu aneh-aneh. Disangkana pan urang teh tadi teh terus si ieu teh mau dibawa ulin ku si kabayan ku di dieu teh dicarekan si kabayan teh teh ajak ribut di itu teh. Yang salah na ieu di main non Aput teh main teungeuh wae kitu ti tukang tadi teh teu ngobrol-ngobrol Permasalahan Kang Anan ka bawa kieu. Atuh ari maraneh nya samemeh bertindak ieu atuh berpikir heula nya teh ulah langsung tingali tuh kieu pan jadi tibatang kasih Aput boga salah nya salah paham teh si Asep ieu kunaon maneh Sep? Tarik pingsan tadi tolongan ku si kabayan. Tuh kieu pun jadina maneh teh salah paham kasih kabayan kitu teh nama si kabayan geus bager sakitu mantuan si Asep keur gering kieu. Emang tadi mana di itu jeung saha wae? tadi teh si kabayan jeung Kang Duloh mah datang paneuri tadi teh. Oh, Mang Duloh Turojo aya datang. Atuh ari maneh nya. Geus sae kieu mah men maneh jeung Kang Anan men tahampura. Boga dosa. Ya kasih kabayan jeung ka Mang Duloh. Nya. Siapa? Juga tuh ayeuna mah teangan si kabayan jeung Dulohna. Men tahampura burukeun bisi eta urusanna panjang gitu lah. Ya tuh banyak di kantongna aputnya. Aduh asa boga dosa kieu. Sok burukeun. Asep jeung Kang Anan we urang balik lah nya. Heeh kita geus lah. Urang pangku ayeuna mah. Aku abah tuh papa. Kota Kang Anan mah. Bro, Sep. Ayo bah, kali bah. Berat nih Sep mana teh. Tong kadinya tuh, Mang Anan jalanna mana? Saya atuh. Tuh kayak itu tuh. Emang orang-orang kita orang rumah. Naon deui nyeri lain mana? Lain nyeri lain. Naon? Ai supa tuh. Lu sia kan supa di nyeri awak ya. Tapi lumayan gua pesakan ngomong dulu lah. Orang rumah dia hati-hati. Besok berjuang Mas. Hati-hati ya. Kumaha ieu teh atuh maneh teh bet jadi di karebugan ku si Aput jeung ku Mang Anan teh.
kieu mang urang teh pisau amangnya pisau amang teh urang teh erek neangan kelapa ka ditu teh sorangan teh ari pas di jalan panggil jeung si Asep pokoloyongan pas geus deukeut nya si Apu pingsan si Asep teh bawa arit erek ngarit manehna teh barusan udah kah tadi bawa we karena di sau amang si Nasare si eta nanti di karet si arit nanti senang kurang di pangaritkeun tuh itu pugu jojo datang si Apu itu tukang majong coba wah lain si Apu punya emosi nanti kita bae nyelakakeun mata kurang tadi katinggalin bener ku amang urang teh ngalawan heeh baelah da amang oge nya ka maneh teh da kumaha deui ninganan da walaupun mesok ngajairan amang oge da amang teh ngarasa kapi-hapean ku kolot maneh baheula nuhun kitu urang da mun dewa amang mah teh kumaha eta da kala kumaha ge amang teh boga kewajiban ka maneh teh heuh nya amang sok curang sare kitu ge da sebenarnya mah amang teh salemanya ka maneh teh aya naon mah aku amang keneh kababawana mah geus lah aya mah keun bae lah ke urang riungkeun ngomongkeun cuman maranehanana urang tanyakeun maksudna naon heuh oh nya sakali deui amang mun amang urang teuing leuwih tinggi urang bawa kulur lagi oh geus bae lah amang mah dari do sebenarnya mah da kapi-hapean maneh da amang teh ngarasa tanggung jawab ka maneh teh oh keun we bae lah maneh tong pati teuing ngajakan si Asep lah diomongeun si Asep mah kudu bicara ka kolotna Kabayan. nah ini siapa? Jangan yakin anu mak kabayan sudah senang ngomong Urang hampura urang teh salah paham geuning. Tau geuning nanaon oge ulah make emosi geuningnya. oke mah teh ngikeun heula nanaon teh Geuning sekabayan teh niat nah ieu mulia geuningnya ngabantuan anak urang si Asep geuning. anak maneh teh karunya gering cenah maneh bet emosi wae atuh ditanyakeun heula Hampura malum lah bawaan lahir ieu teh tidak ka amok teh. oh baiklah ini mah kieu nya geus we pohokeun lah eta mah naik ka mana Ieu teh ngaterkeun budak ka imah. oh bae ini mah susule budak maneh geura ubaran baiklah ieu mah anggap we nanaon nya beda amang rek nganterkeun si ieu dan dengan parah sih kana mah Hampura pisannya kabayan. kabayan hampura pohokeun we Hampuranya bae Manggulah hampuranya. oh bae geus we bae pohokeun we nu dieu mah nya Mas we eta ubaran si Asep karunya amang merek mau si kabayan ya buru balik buru makanya tuh